Selamat datang di kota Bandung. Kota yang menjadi ibu kota Provinsi Jawa Barat ini memiliki populasi 2,6 juta penduduk. Bandung memiliki bangunan bersejarah peninggalan zaman Belanda yang masih terawat sampai saat ini. Gedung De Vries, Hotel Homan, Gedung Majestic, dan Gedung Merdeka. Bandung mendapatkan penghargaan sebagai Sister City dari pemerintah Texas pada 24 Mei 1960. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk bahwa Bandung salah satu kota bersahabat. Keindahan kota Bandung tidak hanya itu saja. Bandung dikenal dengan orang-orangnya yang kreatif. Tak banyak dari masyarakat Bandung yang masih peduli dengan pelestarian budayanya. Di Bandung, ada salah satu komunitas yang masih peduli akan budaya Sunda. Salah satunya adalah sekumpulan orang yang tergabung dalam komunitas Nyaryo Sunda. Komunitas yang berdiri sejak Oktober 2010 ini setiap minggu rutin menggelar pertemuan di gedung Yayasan Pusat Kebudayaan Jalan Haripan nomor 9 Bandung. Komunitas ini merupakan salah satu komunitas yang bergerak dalam pelestarian bahasa Sunda. Kang Iing Firmansyah merupakan salah satu pendiri komunitas Nyaryo Sunda. Beliau mengungkapkan, komunitas ini awalnya untuk menjalin silaturahmi sama anggota. Selain itu, komunitas Nyaryo Sunda memiliki kegiatan lain yang berhubungan dengan pelestarian budaya Sunda, terutama bahasa Sunda. Awalnya kegiatan komunitas Nyaryo Sunda teh ngariung silaturahmi, tapi di sagedengan eta aya kegiatan di antawisna ngabedah perkawis basa. Mana sih bahasa numerna apa nama tata krama bahasa atanapi hendak usuk bahasa teh numerna di urang kerjasama di urang kersaluhureun kawitan tadinya pang nama merenahkeun dina nyerat. Umumna naon nu dilisankeun sareng diserat pan benten, bahasa lisan sareng bahasa tulisan benten. Adapun kegiatan lain yang komunitas Nyaryo Sunda lakukan adalah latihan debu. Kang Iing sendiri merupakan pengajar debu komunitas Nyaryo Sunda. Latihan di antawisna anu ku urang neme ka ieu ada regung gitu nya ada regung. Hayulah urang berdayakeun ai resep mah gitu kan. Enten sareng upami ti luhur ti abdi hayu urang diajar regung ge aya rasa terpaksa, aya kepaksa enten mending ti handap we karena sumanget gitu kan. Ari abdi mah ngahayukeun. Jadi dia kangarasan abdi aya sakedik katiasa dina ngagarap karawitan degung buah ngacapina hayulah nu anu mampu mah ku abdi diekeun diberdayakeun simkuring diberdayakeun ayo urang diajar degung duwi ka mana pemerintah mah katiasa simkuring tos eep mun peryogi itu paminatna palaikeun diajar hayu urang nyewa ti urang ngongkosan para senior nu ahli ngadegu ayo urang ngadegu gitu. Kang Iing mengungkapkan, ada beberapa orang di komunitas Sunda yang sudah mahir memainkan debu. Ada juga yang masih nol. Hal ini dia maklumi karena perbedaan background dari anggota komunitas Nyaryo Sunda. Nah, jantan kan aiko nu namina komunitas background jantan.
Entah aya anu tos tiasa. Tos jantan pas abdi masihkeun kitu tanyana mah tos nyepeng memang. Aya nu nol pisan. Nah eta pointen hiji tantangan keur simkuring anu ngalatih di dieu kedah nulungkeun kumaha carana nako waditra ieu namina waditra saron, ieu namina peking, ieu bonang, ieu jenglong, sareng sajabina ieu gong, empul. Tah, dietakeun di carana kos saron nu kahiji ieu peking. Cara saron nu kahiji penerus. Saron 2 paminan disebut peking, kieu polana. Bonang kieu polana, jenglong kieu polana sareng sajabina. Kang Iing berharap keberadaan bahasa Sunda ini harus tetap dilestarikan agar tidak punah. Beliau berharap generasi muda sekarang jangan malu berbicara bahasa Sunda dalam kegiatan sehari-hari. Harapan simkuring mah dina komunitas salian ti ngamumule basa supados manjang. Ulah dugika aya wacana di tahun eta mah cenah 2015 teh bahasa Sunda bakal tumpur. Tah, urang usahakeun ulah dugika eta wacana teh ngawujud, ulah aya kajadian. Malah 2025 saudara 2025 teh bahasa Sunda teh bakal tumpur. Tah, urang hariwang pan sieun. Tah ti dieu ku urang dipiara, ditepakeun ke generasi-generasi anyar, ulah dugika generasi anu anyar teh nepikeun ka wegah atau nepi segan nyarios ku bahasa Sunda. Ulah segan, hayu moal we simbolna ge ulah era nyarita ku bahasa Sunda. Nah, gitu. Wacana akan hilangnya bahasa Sunda menjadi ketakutan tersendiri bagi kita. Maka dari itu, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan bahasa Sunda? Karena jantungnya sebuah budaya adalah bahasa.